Aing kieu ya ai pager teh ngaca berut. Naon? Moro surili tuh. Ya rek make tali mang kok ieu talina aya ya. Lain, moro surili tuh. Surili. Rek make tali ya ge di talian komo. Di talian mang cicing heula ya di Moro surili kena jeruk. Tuh. Bisi amruk, ieu teh bisi amruk ka ditu tuh. Nya make tali nih teh bisi amruk ka ditu. Urang boro rusuh tuh. Henteu ieu pan bisi amruk mah geus make tali ya. Itu jeruk beak dipurageun. Moal ieu mah ragrag geus kieu mah. Geus ragrag ieu mah. Rusuh itu, rusuh. Tong dipake suluh atuh mang, tong dipake suluh. Tong dipake suluh lebar atuh ngecicing di talian ya teh pan pager. Hararese itu teh benang melak gitu teh jeruk teh beak. Kadia eta orang pake tulak. Lain mah tulak itu mah. Kadia eta orang pake tulak. Astagfirullahaladzim. Ya pake tulak. Itu tuh. Orang pake tulak. Pakai tulak. Surili beak itu ka di etaeun benang melak teh. Nya orang pakai tulak ka dieukeun. Ke. Nya kumaha eta teh? Kada orang pakai tulak. Urang pake ngagebuk surili. Pan ieu teh bisi ragrag ka ditu nya. Ieu teh kudu ditulak mah. Yap. Astagfirullah. Urang tulak. Kada kan? Stop. Urang tulak. Nah kunaon atuh ieu teh?